Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkali sadayana, kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat saterasna, amin. Insya Allah dina dinten ayeuna Burisna bade ngajelaskeun perkawis kumaha carana ngabedakeun huruf vokal anu aya dina bahasa Sunda, nyata e, sareng e. Nah, simaknya contoh sareng cara ngabedakeunana. Huruf dina bahasa Sunda sareng di bahasa Indonesia sami aya 20 genep huruf. Tapi nu ngabentenkeunana pami di bahasa Sunda huruf vokalna aya 7. Nyaeta huruf A, I, U, E, O. Sareng huruf E. Nah, eta huruf vokal anu aya dina bahasa Sunda. Simaknya contoh sareng cara ngabedakeunana. Huruf vokal E anu aya curekan di luhur hurufna atau disebut huruf E taleng, cara ngucapkeunana sapertos jalmi anu nuju seuri. Contohna E. Contoh katana awewe, letah, mere, lele. Nah, itu contoh E anu aya curekan atau E taleng. Nah, nu kadua aya huruf vokal E. Pengucapanna sami kawas di bahasa Indonesia. E. Contoh katana nyaeta kembang, sendal, rebo. Nah, itu contoh nanya. Anu katilu aya huruf vokal E. Aya huruf E sareng huruf U. Bacanya E. Nah, macana sapertos jalmi anu nuju terab atau sendawa. Jadi angkeutna dipajukeun ka payun. E. Anu tadi mah E, ieu mah E. Nah, contoh katana nyaeta aya peuyeum, cicaheum, leungeun. Nah, eta cara ngabedakeun huruf vokal antara E, sareng E. Mudah-mudahan murangkali tiasa pahamnya. Ayeuna murangkali sadayana tiasa dibuka buku paketna di halaman 25. Tiasa latihan kumaha cara ngucapkeun sareng ngabedakeunna antara huruf vokal E sareng E. Mangga tiasa dibuka, engke saterasna tiasa dikerjakeun halaman 27 dubika halaman 28 nyaeta ngandelkeun huruf anu tos aya dina buku paket. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.